modal teh pegatnya terus jauh ke toko teh menikah sekian senang pegat. Aing mah yang pohon segala. Cecep, mereka mana? Ari mah uta. Pate saha? Ye, urang teh erek ke kantor polisi, erek nyieun surat kelakuan baik. Apaan Cecep geus baik? Heuh sanajan urang jelema baik-baik oge da kudu. Soalna ieu persyaratan keur ngalamar gawe. Rek gawe ka mana? Ka kota we, mah uta nu deukeut. Ka luar negeri mending ge. Ah, jauh-jauh ka luar negeri sieun. Nah, kos lain lalaki wae sieun. Yeuh, mimilikan ke luar negeri ge tuh batur ge loba anu ieu na dijual tah jeroanna ginjal dijual. Di TKW dengan tingali tonggongan istri ka mimilikan. Oh, kitunya. Nya mimilikan. Oh, mending ge kadinya wae ka kota lah. Heuh, ka kota ngalamar gawe lumayan urang teh boga ijazah S1. Waduh, S1 mah tuh ieu luhur. Heeh. Nah, atuh diangkatkeun lain tiba heula digawe. Apan baheula mah urang loba urusan sok nyinan konten. Baheula mah ayeuna mah urang kudu sitsat dengan duitna, konten ongko ngalamar gawe ongko. Mumpun ngora kudu coba dikari. Nya tuh, heeh, jeung we atuh rek kadinya mah. Kita benerkeun atuh tah. Erek rek dibenerkeun ge oge. Tuh geus bener ayeuna Ya mah. doakeun nya cing hasil. Lamun urang menang pagawean dibere tah 100.000 nya. Heeh, Amin, 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 amin. tetangga manya. Amin, amin. Yuk, Assalamualaikum. Baik-baik ngalamar wae. Rek nyieun kelakuan baik. Cecep. Wah, ieu teh. Ah, ayang ge eleh ye euy. Ah, euy. Ah, euy. Ah, aing. Aduh, aduh. Mana kehalangan udah. Wah, tentang. Oh, tuh kapakan satu nih. Wah, kisan Ari mana teh? Ari mana pagawean teh teh ulin wae. layangan ieu teh. Udah geus pegat layangan age. Ye dengekeun heula daripada main layangan cek urang. Layangan gawe ari mana mumpung sehat. Mumpung ngora di mana main layangan wae. Nu ngemuruhan main layangan mah capek nu aya hideung heueuh. Aing. Ya, gawe layangan wae badak.